Jadi ciano pasti
melalui ketua pelaksana Penaras kerajaan Pak Haji Hari Haryono SH kan nikmat lahir anu ngandangan anu ngebat sarahan pura alah Pak RW 15 Kinur jadi penjering pengapi kehidupan dan usaha Adenson anu bagan Bambang Abbas Tampung tina cocokan Mama lanu kerendapan sing jadi pemetri diri dipayun sadayana sing jadi pematri diri asa sabar tertawa nyangking ting triman nyangking kating triman kating triman hati Wiswayang Lidu Niraya Bumi
ingkang ngagelaraken cahya nur cahya lanan warna gelarak kang dan nur citra nur cahya nur sari nur jati elah 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 laksanaku marsana ya kandanar goleh basa sempengangen-angen maranya marah kendatnya yang maha tunggal ya maha lencah damel suarga manisokah kadia kang jajar pilar kadia kang jajar pilar hingi-hingi sasyani tutunikan papapan paliwar tapawiya Ekas wiji hati lumi Dasa sok Urwa Lama iku jenengan Urwa Wah Danajan kata saing kami jawab pangkang kandungan nakasa sinang kiking pertiwi Kabe samudra kanta ingkang sami anggana raras Nanging datang kadia padepokan pariwarga Mila kinarya bubuka Ngubayana status tan aku kegali Najan siwutan rangkep sedasa ingkang padepokan pariwarga
dasar padepokan apanjang apunjuk pasar aksir ukir gemah ripah lo jinawi apanjang kocapan muncung luhur wibawane pasar rame pasir tegalukir gunung gemah ripah lo jinawi murah sadang galawan pak dasar padepokan menggerakkan pegunungan negerakan pasebanan negerakan pedawi kayunan samudra mangku bedaran agung wah tulus kang Suarwati Nanur Jinawi murah kang Sarwati menggembah kang lupaku dagang siang lantritan anak pedoti lebet tanah anak sang beraning margi aban jangkang jalma aman cakang sami dia sama benting beraja tam saja jeb apit pangasa abon jakit tepung kritis pamini jagat tinggal lupak saking harjaning negeri kauton gaula ing padusunan pada tentrem atine munggul panglahing tatanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwentan anak jinandangan Dia ketua yen dina gelaran ing pangonan yen sore pada mulang marang kandange dewe-dewe Raharja tepi ing pramuka dene mantri bupati pada kontat-kontane bijaksana lipan dadi keweruh putus marang panghening praja tansah aku diwewa kaluhuning nata dasar nagara ning gede obore padang jagate nuwur kuku aduh kakon jarak boten ing tanah piambah kamawon ingkang semujud sajan ing tanah semobrang kata ingkang sami sumawi tatamkat mungkayungyon papat balaning kawaloyan babasan ingkang oleh mangkling tepi temiu sami-sami padan pada tanah panjang sinengi sabda uning ya sabda uning tandana panjang sinengi sabda wala bakti dening asih jadeni wong asih aja ketara tinoning pasewakan busana maneh kawareng busana maneh kawareng wis mama
Tino ning pasewakan busana maneka warna rebaka puspus kemudian hadian batin sarwa rukman ya sarwa rukman Rikman Narawata Tunuk waktu nurahayu anu dipamrih makmur ningang mangsa anu dikamta jemarna nitis wanci nu mustari nu dipamrih adilna dinandanget ya pada pancakaki pawayangan pamugi anu ngagungan nandangan ijabah kacarios di partapan paliwar ayah hiji padepokan anu endah katinggalan datang kalan rajek dadaunan nyempoh hejo kekembangan warna-warni cai cur-cur anu harerang di tiap seke daya sanes dana padepokan paliwar anu ayat tempatannya etan di Sabtar anu janten ais pangampihnya etan gaya sanis Prabu Abiyasa anu tos purna bakti janten raja di Astina Ari Prabu Abiyasa gaya sanis ramana panawa sareng Astina dinadanget ieu kasumpingan ingkang putu Raden Abimanyu putrana Tipati Arjuna panengah Pandawa tekakan punya eta penggerenana Lurah Semar Badanaya anu teras ngicrik ngicik dukin anyeuna ka mana bae meluk tungkul hamret tenung dat nyemah mariwing sada nanging adrinya ninggal na pengkawan Prabu Abiyasa maklum ya pengkawan Abiyasa itu sing wisu andarang luhur ku ilmu jembar ku pangabisa sugih ku pangarti nuhung kacicuh metu sakejap lami-lami ngandika pengandikanipun ya Prabu Abiyasa aduh kanca aduh lumayan nanya diharapkan biar bakti geberus didinya dipalih buka sebagai kasep buyut wilujeng sumping ya kepertapan paliwarna kasep uyuh ditampi pembagai uyut ugia janten jimat pamparepeh kamu wayah panjenengan uyut bekap uyut di dia baik atuh kali dikit sejak nyuhunkeun hapunten samudaya kelepatan ieu wayah panjenengan uyut diterima ku uyut ku panangan kenca jeung katuhu
disimpen dina munan dicatat dina atau sabari anu teu kakeunaan ku waging sirkase atuh kitu nambah pilih aya kelepatan hapunten uyut soal kalepatan mau urang saling maklum jeung uyut sanajan uyut geus kolot Santos salah mah tetep ngiclik-ngiclik satungtung ieu raga disukmaan mah masih keneh ngarenghap tetep kasalahan mah aya di uyut kasa tapi modal uyut kumaha ramah hidup di Panawa carageun aya hibar pangno ati uyut oge sakan tenanyakeun panglayat ka uyut saurna teh asan tiasa nepangan nyata ngadeheus ka uyut teu nanaon kasep teu nanaon urang maklum waekeun bae da ayeuna mah mun urang saling maklum sabab ayeuna mah bapa hidup uah hidup manghidup geus boga jabatan pasti boga kursi loba kagiatan keun bae urang saing maklum jauh sote ragana da ari hate mah tetep deukeut jeung uyut tapi nona mah uyut ai geningan eta jeung Kakang Semar cing atuh ka dieu kahareup lain aneh prok we di juru tata aya geningan talus aya comro sok ka dieu Kakang Semar busur eta samakna aduh aya amoy ditapi kesepuhan cekap dia wae meniasa lalajri oke aya waas disim kuring saja nyuhunkeun dihapunten oge sakatenan semah anu kapihatur ditampi Kakang Semar oge urang samina ume kasalahan mah da maluk dasar ti kampung jauh kana ilmu angang tina pangapisan tapi ku pangarti nun hapunten pisan anu kasuhun oge ieu tuh rasa ngadaroktok ieu maklum ngadampal karpet anu sakieu endahna Kakang Semar sok wararaah timimiti meureun kaula terus ka akina terus ka bapakna nepikeun ka buyut kaula diasuh ku Kakang Semar nuhun Kang Kakang Semar mugi Kakang Semar cing sehat sami-sami nun sami-sami ka dieu atuh tong aneh prok wios nun sekap di dieu wae ke ieu teh sok asara reuas uyut mah kasep aya naon tumarojog tampal harapan eueuh iber ti angalna
Nah atuh lain ngawe heula zaman kiwari mapan geus modern kasih. Hapunten anu kasuhun uyuh. Eta daya sanes ku kituna ya wayah panjenengan teh nu tadi teh kahiji nyangakeun silaturahmi ka uyuh ditarima uyuh kan kalihna ti kitu aya anu taris nebrakeun nyaeta ka uyuh ya wayah panjenengan teh nyaeta kenging tugas uyuh. Ke tugas naon ieu teh nyetak daya sanes wayah panjenengan teh ditugas ku para sepuh Panawa dina danget ieu teh aya bewara eta berapa kawat bisa warga loka para dewa berapa kawat naon ieu teh cik nyaeta para dewa teh dina danget ieu bade nurunkeun wahyu kumaha eta teh nyaeta wahyu kumaha eta teh nyaeta wahyu cakraningrat uyuh wahyu cakraningrat naon ari wahyu cakraningrat teh uyuh ari wahyu cakraningrat teh aya sanes nyaeta ari wahyu teh firman tinu kagungan nyaeta Allah Subhanahu wa taala ari cakra teh nyaeta sajatining kamanusiaan ari ningrat teh daya sanes nyaeta raja nyaeta upami kanggo zaman kiwari mah panginten darah biru uyuh banyak atuh naon sababna berdatang ka uyut ieu uyut sadeacana prung prakalaksanakeun ieu tugas wayah panjenengan ti para sepuh Panawa sejanyuhunkeun ka maneg ti uyut tah kitu pangresa kenging tugas ieu teh buyut teh ti para sepuh Panawa nya Kakang Semar syukur bahagia terus ada kumaha ayeuna samemeh ngalaksanakeun manganya keun ka uyut sejanyuhunkeun ka manang kedah kumaha ieu wayah panjenengan uyut supados ieu wahyu cakraningrat tiasa ngancik tiragasuh maka wayah panjenengan itu uyut cing eta teh pamilona teh di mana wae teh pamilona teh anu katingal matos jelas di nagara Dwarawati nyaeta Kakang Sumapurwagana di nagara Astina putana Kangjeng Suyudana nyaeta Bambang Mandrakomala gitu hampir di 20 negara uyut pamilona teh anu katingal matos jelas di nagara Dwarawati nyaeta Kakang Sumapurwagana di nagara Astina putana Kangjeng Suyudana nyaeta Bambang Mandrakomala gitu tah kitu kumargi masih keneh poekeun ye wayah panjenengan teh mangga nyuhunkeun ka panang we diuyut supados ye wahyu cakraningrat tiasa kapimeulih uyut
bagja kumaya bagja kasep hari itu uyut pangan saukur sakit sabab Allah deui urang digelarkeun kamarca pada ieu teh anu ngaliwatan indung jeung bapa samemehna dekalaksanakeun ieu tugas pek ngenta doa heula ka indung jeung ka bapa hiji tapi nu damel uyuh kadua hade tah anu kuncina bermenangkeun wahyu cakraningrat teh teu bisa sakonyong-konyong datangna kana raga urang ngaliwatan hese capek tatapa puasa guru ceuli kentel peucit henteu sagampang kasih kuncina kade iwati hiji anu aya dina raga hidup kasih naon uyut nya eta hate cing bersih sabab anu bakal ngancikna oge nari geus disebutkeun ku uyut nya eta firmanna tinu kagungan Allah Subhanahu wa taala tah di dieu ngalaksanakeunana ulah luncalinci luncat ulang leupas tali gadak sacangret pageuh sakopek pak kade kaituna istiqomah tapi nu damel eya sabab di dieu manusia geus digelarkeun ke alam dunia teh disebutna ge mulia tapi nu damel naon ari mulia teh tah ari mulia teh dibere pamikiran fase sagala geus kumplit tah urang tataan kuyut kira ieu Sobi uyut kahiji tah dina narai urang naon ieu soca uyut tah soca kade apal kana gawena soca Sobi diambona aya uyut naon aya damelna soca tah lamun urang neuk ngagarap ieu firmanna anu kagungan kade ulah satingali-tingalina lamun lain tingalina eta tapi nu damel uyuh ari nu kadua tah ieu anu kadua di dieu keneh tah naon ieu pangamung uyuh tah naon gawena pangamung kanggo ngameu tah lamun geus apal kanu ngameu berarti ulah saameu-ameuna lamun lain ameuna tapi nu damel uyuh ari nu katilu uyut tah anu katilu mah nyaeta paham kade ari garmelna paham teh kumaha uyut tah bahama kade lamun urang ngucapkeun ulah saucap-ucapna lamun lain ngucapkeun naon sababna ieu tijali ke suku mah saukur bareuh nya tapi lamun tisa ledat letah hese ubaranana eta disorodot eta naon maksudna diserodot letah lamun ngucapkeun salah teu geunah kana hate batur hese ubaranana kade sah ubarana sumuhun pangresna asa kagagas tinu baham terus aya nu kaopat naon tah anu kaopat mah ceuli kade ari ceuli teh ulah sadenge-dengena lamun lain dengekeun pek
naon sababna ayeuna we cing saeutik ieu Uyut dek nanyakeun ari Buyut percaya ayana nu kagungan sanes percaya deui yakin Uyut tah lamun yakin kade cing naon ari yakin tapi no damel ari yakin teh naon tah ari yakin teh iman kade tadi percaya tina keyakinan teh nyerat tina keimanan urang cing pageuh lamun percaya aya nu kagunganana tapi no damel contona ayeuna kita contohnya nu alus kade tarimakeun sabab di dieu manusia geus di bahanan pikeun kahirupan jeung nyahirupkeunana keur kahirupanana geus aya di sisi di gigir di tukang di hareup di handap di luhur keur kahirupanana manusia tinggal daek mateahkeunana jeung olah mah tapi no damel Uyut kedah kumaha atuh tah lamun urangnya contohna ngadenge adan weh ngadenge adan kade lamun urang geus yakin kanu kagunganana tunah heula sanajan keur ripuh bek laksanakeun heula tugasna sabab di dieu aya ajaran garapan keur manusia naon aya ajaran garapan keur manusia eta agama tah geuning apal Buyut gawean kade ulah jauh kade jeung para kiai para ustad para ulama para ustadzah ih eta teh keur nyaangankeun kahirupan urang anu geus aya cuklatna tinu kagungan Allah Subhanahu wa taala anu salajengna anu saterusna nya eta ieu tah hate cing pageuh cing istiqomah geus pageuh cing istiqomah tetep pancek pageuh ngalaksanakeunana ieu Wahyu Cakraningrat bakal ngancik ka hidup mata cing bersih kade eta hate ulah sangeunahna ngajalankeun terus kumaha Uyut tah tina hate lumpat kana otak nya tina otak kana pikiran tadi teh kana hate lumpatna kana saraf baru kade tah kana saraf geus lumpat kana saraf lumpatna kana panangan kasep kana sampean tah lamun geus lumpat kana panangan kana sampean di dinya bakal katingali akhlak jeung kalakuanana rek kumaha sabab di dieu sanajan ayeuna geus katingali kadenge diucapkeun nya di dieu digojlog dina hate di dieu ngan aya dua perkara di jero manusia anu keur perang naon Uyut da eta merangan salah jeung bener kade Uyut sakit eta Wahyu Cakraningrat bakal ngancik ka hidup sabab ieu teh keur di Arab-Arab pisan anu ngaranna Satria Piningit teh kasep nah nun Satria Piningit nah Kakang Semar mah kawas teu apal wae jeung sakawal Satria Piningit teh keur di Arab-Arab geus aya Satria Piningit ieu pasti bakal adil jeung makmur ieu nagara ari pandangan kaula mah kieu teh Satria Piningit teh kumaha Uyut tah ieu teh Satria Piningit teh kudu kabeh lain saurang dimimiti pucuk pimpinan nepikeun ka rakyat saeutik jeung jadi Satria Piningit kakarek di dinya ngudag kana kahontal cita-cita harapan adil jeung makmur
Kade sabab eta teu cukup usaura kade sabab di dieu naon rupa hal kagiatan pasti aya oknumna tapi no damel aya tiayang mah itu kan sing kuat hidup ngalaksanakeunana sabab ieu perkara teu bisa dianggap enteng kahiji ulah geuleuhan ulah geumeuhan sirik pidik jahil kenera iren pimasre rumpak nuduprak kade komo ningali anu teu sapuk jeung urang mah dina kamuliaan anak manusia kade lamun ngahina ka manusia berarti ngahina ka nu bogana tapi lodam aya diestukeun terus nah bray we ieu hate ngemprok we ieu teh nuhun pangersa tah kitu tuyut mah bisa ngajalankeun eta bek ku uyut dinoakeun wahyu cakraningrat sing nepi ngahiji ngaraga sukma sing kris maning warangka cepot bahula tapi nu damel uyut atuh ku kituna sakantenan ieu wayah panjenengan teh kedah iraha atuh angkat mah uyut nah tong di sukeun deui ayeuna we ayeuna ae Kakang Semar abdi nun asa kapopohokeun ari biasa mapan Kakang Semar teh teu jauh jeung si Cepot jeung si Dawala si Nalagareng di mana eta lain cenah ka jero ka deung ilu pangersa di ditu we dah si eta mah komo ningali urang harerang kieu mah cigana sok sagala dicabat ulah itu we panginten sareng santri ditu dipengker tagarusan alah aduh oh ya lain bapak didenge-denge TKI kas lain ke anak we rek bikin ngobrol jeung santri yang di tukang aya opieun di jero sugan ngajak we aing aing we dengan geuri we dudungan euy sugan we kajikan ku wahyu cakang ingrat turun dek we radang ngeunah bari puh teuing euy alah saha Kakang Semar eta aduh geger nyeman di luar moal salah si eta we kula si Hasrajinga panginten ari si bungsu ka mana si bungsu mah kitu toloheor komo ayeuna mah aya Pak Kades beureun nyepang heula ka Pak Kades ngobrol kabenya saribeurang siga namanya we Bang Barong ata titibah ming si eta teh banyak kene ginyum tah kitu ti uyut bral didoakeun buyut ku buyut ya sing hasil anu dipimaksad tapi nu damel uyut dikantun ku aya panjenengan mugia pangwawadi ti uyut sing janten jimat parepeh kanggo wayah panjenengan uyut bral didoakeun ku uyut sing hasil maksud kade sakali deui ulah dilului indung jeung bapaknya kasih tapi nu damel uyut sejak pamit mugia ieu wahyu cakraningrat teh cing leres-leres manjing raga supa wayah panjenengan uyut beral ampun abus aspangun pangandika uyut uyut ya cing hasil sakali di uyut
gaskan tur pinara enggak terbios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada permiwas cing teh atuh kumaha urut sopan cing dipercantem Kakang Semar deuk saha deui anu ngasuh teh iwati Kakang Semar teu pinuda mah kade kasih cepot kitu ka dieu kasih dewala dalagare hayang panggih bangga dieu yang kadene selege ya pamitan dulu sekali Matete kapiring letik kaisinan gampang Balanggongan wujud jalan sok asal baik agarani asurani sakali arep PKN bulan yang akan semah ngadu pengapihatur pangersa cepot sumuhun diterima pot diterima cager alhamdulillah aya panghibar bulan mohon jadi pamitan we bulan karena resan parantos waktu sudah panginten ye putu kenging tugasnya pot kade asuh tapi damel bulan mohon atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun bulan rampes mohon bade pamitan we bulan mangga atuh bral didoakeun ku kula. Assalamualaikum nah mana balik deui naon atuh aya ari pangaresa apan ka Saptarengat teh tebih bulan jauh ya galampungan jalanna ge pasti di jalan teh aya warung ya bebas malahan anu dagang tuh UMKM pada ditu bulan oh sareurnya ya kitu teh ya malum-malum tebih bulan nya pasti pot kedah dibeli teh panginten pot pasti santos eta mah nuhun atuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ji naon maneh bet ngaraneg deui naon atuh ya pantepih bulan ka Saptarengat teh aya warung pangerten di teh aya warung kada di nya pasti warung mana di jalan ya betul oh sagala dagang channel panginten aya kacape naon maneh teh hayang bakal bari bengar ngartos begeda bulan kana bakal masangka tah aya 100.000 cukup. Aduh cekap pisan bulan nuhun bangga atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya Gimana? Naon? Ka itu satepungan heula.
pamit mah mangga naon kapangarasa jangakeun sama kapihatur kulat ditameh itu dawala abdi dawala lain kaling lap na geuning eta geus make peci eta tos tahlil namanya tipalih lebak lap abdi saja pamitan tadi ka talatahan kumpul bapak sana ngadeuh heula rareset teh hayang panggih ieu kaula teh sumuhun atuh nyuhunkeun doa restuna we itu buyut mun cing hasil didoakeun ka dewe nuhun atuh mangga atuh permios assalamualaikum waalaikumsalam naon maneh ngaraneg apan tepih panginten ka ditu teh nah kumaha sepuh saruana ieu mah hayang bekal maneh hanya ari ngartos onaman kitu kan tah aya tah 200 keur maneh mah alah nuhun alah aya leuwihna euy nuhun kieu aya we soleh mah jadi kan aya keur mayana laga nuhun santai we lah alah ai soleh mah da pasti bakal digampangkeun contohna saperos makade soleh alah nuhun atuh bade pamit sok beral didoakeun dawala nuhun alah menang lumayan alah ari ieu senal sae kieu bulan anu kagungan iya kaula itu tadi kamari pamere ti santri lain sake nomor sabaraha ieu teh nomor 40 alah lain sekapisan ya di abdi atuh naon maneh hayang anya dipasihkeun peryogi we bulan bari diango kop atuh alah dasar soleh ye mah nuhun bulan nuhun atuh pamit bral alah pangersa ari ieu manu pangersa ya teh alah meni hade kitu paceona ge eta pamere itu ti bapak sekdes teh mana lain ni alah naon maneh hayang hanya dipasihkeun mah kop ta bawa alah nuhun dibawa nuhun kasempetan alah nah di sana nak kitu ai tadi mana hade alah alah nuhun atuh nuhun alah nuhun atuh Kolan aya do majalu teh do kagungan rumahnya geus kok bae hayang mah bawa kitu nuhun di sana kok dia mengesahkan tangan sebab katabi diterima re cager alhamdulillah bade makelan sabaraha ka abdi abdi mah moal panjang lebar dek langsung we dedepuin sabaraha keur ka abdi kopek keur maneh ta 500 aduh nuhun mangga atuh
Asep didoakeun ku Uyut cing hasil anu dimaksud kagagas eling-eling mangka eling lumingkang di bumi alam Dharma wawayangan bae raga taya pangasa anak kasasarnya lampah nafsu nu mata gaduh eling-eling mangka eling lumingkang di bumi alam Dharma wayangan wae raga taya pangalasaan kasasarnya nafsu nu mata gaduh jono matak aduh matakan dalang nu ngahaleang lain nu urang haleang kagungan nu mahaweun munur mimiti milayang rana lumunur mimiti milayang rana guntur tipangkonan salira